Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi jeung kelompok bade ngapresentasikeun medar carita pantun. Medar perkara carita pantun. Carita pantun teh carita nu biasa dilakonkeun ku juru pantun dina pagelaran seni nu disebut mantun. Najan kitu, sanyana mah pagelaran mantun teh aya dina jero hiji upaya tradisional. Kateranganana kapanggih dina naskah kuno Shanghai. Medar perkara carita pantun. Mantun biasana diayakeun dumasar pamundut salah saurang nu boga maksud ngaayakeun salametan. Upamana sakurana nempatan imah anyar, kalahiran, saenggeun panen, kawinan, sunatan, hudang geuring tina kasakit walas, jeung eusi pantun teh umumna nyaritakeun putra raja Pajajaran nu ngarandapan rupa-rupa kasusah. Tapi akhirna mah bisa manggih labagian iwal ti eta. Bisa Medar perkara carita pantun. Aya oge carita pantun nu henteu nyabit-nyabit negara Pajajaran atawa rajana, nyaeta Prabu Siliwangi. Contohna lalakon Lutung Kasarung jeung Ciung Wanara. Ari sababna, eta dua lalakon mah nyaritakeun karajaan anu leuwih heubeul. Lalakonna cerita pantun teh mibanda ciri nu tangtu nu ngabedakeun jeung wanda carita sejenna. Demimitian ku Raja Pamurah dituluykeun ku medar eusi lalakon sarta dipungkas ku Raja Pamungkas. Struktur carita pantun. Hiji. Raja nyaeta ruwat atawa ruwatan. 2. Eusi nyaeta nu jadi inti lalakonna. Bagean-bagean eusi. Hiji. Narasi nyaeta bagian anu ngagambarkeun adegan, galur, laku lampah, karakter, ucapan. 2. Deskripsi nyaeta ngagambarkeun objek sangkan karasa ku panca indera kalawan es. 3. Dialog nyaeta bagian paguneman antara para palaku. 4. Monolog nyaeta bagian paguneman palaku ka dirina sorangan. 3. Raja Pamungkas bagian panutup lalakon pantun. Galur carita pantun. Hiji. Galur leunjeuran. Galur carita anu lempeng. Kapanggihna tina nitenan runtuyan kajadian dina unggal episodena. Dina pungkasan caritana, anu ngalalakon teh henteu kacatur mulang deui ka negara asalna. Sanggeus ngalahkeun sabaraha nagara, tuluy tumetep ngaheyeuk negara patalukukan nu pangahima. 2. Galur simpai. Dina galur simpai mah sanggeus palaku utamana ngalahanana bari meunang rupa-rupa, dodoja cocoba, sarta pribadina beuki punjul. Ahima bisa mulang deui ka negara asalna. Lalakon pantun anu kaasup galur simpai teh biasana umumna leuwih kolot batan carita nu make galur leunjeuran. Sawatara contohna nyaeta Ciung Wanara, Lutung Kasarung, jeung Mundinglaya ku Sumah. Conto carita pantun jeung unsur kabasaanana. Conto caritana nyaeta Lutung Kasarung. Kacaturkeun di nagara Pasir Batang, Prabu Tapa Ageng ti Prameswari Nitiswari kagungan putra 7, istri wungkul. Nu kahiji Kakasina Purbararang, nu kadua Purba Endah, nu katilu Purba Dewata, nu kaopat Purba Kancana, nu kalima Purba Manik, nu kagenep Purba Leuwih, jeung nu katujuh Purbasari. Ngaraos parantos sepuh, Prabu Tapa Ageng ngersakeun ngabagawan bade tatapa di leuweung. Nu dicandangkeun ngagentos ngeuyeuk dayeuh ngolah nagara teh lain Purbararang putra cikal, tapi bet Purbasari putra bungsu. Atuh munasabah bae Purbararang asa kawang, amarahna teh teu katahan, asa dihina, asa ditincak hulu. Purbasari diusir ti dayeuh, dibuang ka Gunung Cupu.
Kacaturkeun di kahyangan Guru Minda putra Dewata Cikalna titisan Guryang Tunggal nyimpen gaduh garwa anu sarupa jeung Sunan Ambu. Saur Sunan Ambu, "Jung gerab boro pijodohan hideep, aya nu sakarupa jeung Ambu, tapi torojogan, anggo heula irak sukan, lutung." Janggeuleuh Guru Minda minda rupa jadi lutung, katelah lutung kasarung. Kocap deui di nagara Pasir Batang. Prabu Tapa Ageng ngersakeun hayang tuang daging lutung. Nya nimbalan leungseur kudu mentes Aki Panyumpit ngalah lutung ka leuweung. Aki Panyumpit gasik gasruk leuweung neangan lutung, tapi dadak sakala leuweung jadi sepi taya sasatoan. Bororaah sato kayaning peucang jeung lutung, sireum oge taya nu ngarayap. Ceuk wiwilanganana mah Aki Panyumpit teh mepegat panghareupan. Barang rek moalang dina tangkal peundeuy bet kabeneran manggih lutung keur guguntayangan. Ari rek disumpit celeungkeung teh lutung nyora, Aki bet kaniaya, ulah disumpit, kuring teh rek ngaku bapa pulung ka Aki. Hayang betah di dunya, hayang nyaho anu ngaranna karaton. Syukur atuh sok geura turun. Walon Aki Panumpit bengong, aya lutung bisa ngomong, sing horeng lutung kasarung tea. Dewata minda rupa turu ka dunya. Lutung kasarung dibawa Aki Panyumpit dihatur ka karaton, tapi barang rek dipencit tanya pakarang nu teu rak. Sang lutung teu bisa dirogahala. Tungtungna mah saur ratu, "Leungseur pasrahkeun bae ka anak kami, sugan butuh keur pibujangeun." Nya atuh ku leungseur dipasrahkeun ka Purbararang. Ari walona teh beut daek sote ngabujangkeun lamun jalma nu utama, mun lalaki turuna mantri. Ari lutung mah sangeuk teuing. Deureukdeuk meuseur ka putra nu kadua, teu ditampa ka nu katilu. Nya kitu keneh pajarkeun teh lain teu hayang nampa ngan sieun ku si teteh. Leungseur mulang deui ka Purbararang, pokna teh nya sok bae atuh si pajar nampik pasian Rama. Lutung kasarung tetep di tataropong Purbararang moncor ka kolong bale. "Cik Adi pangnyokoetkeun taropong." "Ih teteh apan boga bujang lutung," cek Purbaleuwih. "Cing lutung pangyokotkeun taropong di kolong bale." Deureukdeuk lutung lumpat, ulang ileung, top taropong dicokot. Ari berewek teh dibebekeun mani jadi 5, sor disodorkeun jurig lutung. Taropong aya sabogo-bogo dibebekeun. Lengser teu sudi kami mah anteurkeun si lutung ka si Purbasari di leuweung. Jut leungser turun, lutung unggeuk tuluy nuturkeun. Lutung kasarung ditampa ku Purbasari. Mama leungser, geuning teh si teteh aya keneh adilna. Kajeun lutung tambah subung, kajeun hideung tambah keueung nu di leuweung, kajeun goreng tambah jempe nu nyorangan. Hatur nuhun bejakeun ka si teteh. Tutas haturan, leungser mulang ka karaton, caturkeun di sisi leuweung. Purbasari ngagoler dina palupuh sabebeuk, dihateup eulit sajalon. Lutung kasarung ngagreus ninggal kaayaan putri. Reup sang putri disireup. "Utun urang sare jeung kaula, kula mah banget ku tunduh." "Oah sang putri, lutung mah tara sare jeung manusia, bisi geuleuheun." Reup Putri Purbasari kulem ti brap pisan. Deudeuh teuing putri teh nalangsa pisan, aing rek neneda ka Sunan Ambu, neda sapaat para bujangga. Niat misaling sang putri meupeng sare, geureutes lutung kasarung Guru Minda mamalihan. Raksukan digedogeun, bai baranang siga bentang. Kakasepan Guru Minda kahyangan. Panejanan ti nekanan, sajiatna katurutan. Jelek gajengleng karatonna, leuwih anggreng ti nagara. Purbasari dipangku diebokeun dina kasur 7 tumpang, disimbut sutra Banggala, disumpal ku benang emas. Janggeuleuh Guru Minda jadi lutung deui, tapakur di sisi bale kancana. Kabeungharan jeung kamulyaan Purbasari digunung kasampir-sampir ka nagara. Purbararang nu goreng budi ti leuleutik, nu goreng lampah ti bubudak, beuki tambah sirik, beuki tambah ceuceup. Rupa-rupa
akal dikotek-tak sangkan aya alesan keur ngarah Pati Purbasari. Mimitna Purbasari diperihati kudu bisa meundeut parakan baranang siang leuwih 4 tahunan. Mangka saat sapeuting mun teu bukti teuk-teuk beuheung keur tandona. Kupitulung lutung ka sarung dibantu Sunan Ambu jeung para bujangga. Ieu tanjakan teh laksana. Tuluy Purbasari dititah ngala banteng ti leuweung. Ku kasakteun lutung ka sarung. Banteng teh katungtun ku Purbasari ka nagara. Purbasari dipeunteus nyieun pakarang tataneun, euteum bingkeun jeung jarum potong. Jeung ditantang pahade-hade ngahuma. Geus tangtung Purbasari dibere pasir anu pangganggar anggarna. Ari Purbararang mah di tempat nu hade, tapi Purbasari unggul keneh. Rupa-rupa ekol Purbararang antukna Purbasari diajak pangeunah-ngeunah olahan. Paloba-loba samping, papanjang-panjang buuk, pageulis-geulis rupa, tapi rakyat jeung jaksa nagara mutus teu weleh Purbasari anu unggul. Tungtuna Purbararang pinuh ku hate dir jeung ujub, ngajak pakasep-kasep bebeureuh. Sagoreng-gorengna bebeureuh manehna da puguh manusia kakasih Indrajaya. Sakasep-kasepna bebeureuh Purbasari lutung. Purbasari eleh, teungkeukna kari saketokeun diteuk-teuk cunduk kana waktuna. Lutung ka sarung manggih putri panyileukanana, Putri Nusa Sorot jeung Sunan Ambu Purbasari. Lutung ka sarung ngajedogkeun raksukanana. Eusi carita. Ngalakonkeun kateuadilan di negara Pasir Batang kusebab putri sulung Purbararang hayang metani adina anu bungsu Purbasari. Alatan bapana ngawariskeun karajaan ka Purbasari. Kusebab Purbasari leutik keneh nya kalungguhanana disuluran ku leunceukna Purbararang. Di kahyangan kacaturkeun Guru Minda meunang impian pinanggih jeung putri nu kacida geulisna. Sarimbang jeung kageulisan indungna. Nyaeta Sunan Ambu. Nalika isukna Guru Minda madep ka ibuna. Guru Minda ngalingling ngadeuleu maling ka nu jadi indung. Nepi ka Sunan Ambu ngahukum anakna turun ka buana panca tengah alam dunya. Pikeun neangan pupujaan atina, tapi kalawan ngagunakeun baju Shanghai mega hideung nyaeta lutung. Analisis carita lutung ka sarung. Analisisna aya tema carita, panekohan, jeung watak. Tema caritana kadengkian. Panekohanna aya protagonis, antagonis, tritagonis. Anu kaasup protagonis nyaeta Dewi Purbasari jeung lutung. Watakna alus hate. Aya lutung ka sarung, watakna alus hate serta sok nangtayungan Dewi Purbasari. Anu antagonis nyaeta Dewi Purbararang. Watakna dengki sarta jahat. Aya anu tritagonis Prabu Tapak Agung. Watakna teu adil. Alur carita lutung ka sarung nyaeta maju. Ngawanohan atau eksposisina. Manehna nyaeta saurang wanoja anu ngaranna Purbasari. Kajadian caritana nyaeta seserahan tahta dina putri kadua. Konflikna sabot Putri Purbasari putri kadua hayang dijadikeun ratu, kukituna ngabalukarkeun kebencian ti Purbararang putri kahiji. Klimaks tina cerita, Putri Purbasari diasingkeun ka leuweung. Antiklimaksna, Putri Purbasari henteu menaruh dendam ka lanceukna nyaeta Putri Purbararang. Solusi dina carita, Putri Purbasari disejenkeun barobah kaayaan ratu sanggeus Purbararang ngajirim ka elehna. Settingna nyaeta waktu jaman baheula. Tempatna di Taneuh Pasundan. Kaayaanana mantak hanjeulu sarta mantak kagagas. Amanatna nyaeta kudu bisa narima hiji katangtuan sanaja hal eta dirasa henteu adil sarta bisa narima sacara sportif. Unsur kabahasaanna nyaeta nu pertama diksi. Diksi teh nyaeta pilihan kecap nu dipake sangka luyu jeung suasana adegan lelakon. Lantaran carita pantun teh kawilang carita nu heubeul.
Atuh diksina oge rasa nu make kekecapan heubeul nu kiwari geus langka dipake sapopoe. Nu matak pikeun mikaharti diksi nu dipake dina carita pantun teh kudu dibantuan kamus. Nu kadua lentong. Lentong teh nyaeta intonasi nu jadi salah sahiji hal nu penting dina mindangkeun carita pantun. Lentong teh beda alona sora atau tekenan, naek turunna sora wirahma jeung panjang pondokna sora dangka. Dina ngandalkeun omongan upama nyaritakeun lalakon nu make lentong, marena eusi carita bakal jadi leuwih hirup.